hate aing teh. Itu bener wae si Uyan. Nyeri hate ku saha carita ka urang. Aing nyeri ku awewe. Ya Allah, Robi. Ieu, ayeuna mah teu kudu ceuli, enjoy, santuy. Cara euy ge sarua kan nyerian ku awewe, tapi teh santuy. Sok. Udah Ayeuna siapa hatena hate bagong. Kuat kasar. Ulah gitu. Da ngaranna gedaja lemah heuh. Komaina sampaikeun ka bunuh diri ulah teh dosa apal beureum dosa maneh heuh. apa? Heeh. Wah, anu maneh masih sabar ya kan? Sabar. Net. Kudaon maneh ceurik, Net. Sorai Oh, diulah di dia buru. sorai nu ceurik Oh, ha. sarua jeung maneh. Budak Kunaon sok goreng. nyarita maneh teh kawin. Aing diputuskeun awewe. Oh, sia masa nasib jeung si Uyan. Aing bebeakan geranjing ngajual naon demi si nyai anjing. Oh. Sok atuh ayeuna mah. Ridho aing pokona mah. Heeh. Sok atuh ayeuna mah. Sarua we kan nyerian. Ayeuna mah kumaha solusina maneh hayang ka mana? Sok. Aing mah hayang ka dukun aing mah. Wing aya nu ngabejaan babaturan cenah aya dukun. Oh. Dari kudu ka dukun cenah ya. Ari uing mah nuturkeun bae lah nya. Sok aya nu sapangan ka dukun. Iya, Di. Ya. dukun. Aing sieun sia mah dukunna tukang tulung aing. Urutan sia mah aing yang ngorangan aing di dukun aing. Oh. Dia kabeh saya mulai cuy. Dia. Besok dulu. Ya. Ayeuna mah urang ka dukun init. Ya, kira-kira. Oh, naon? Aya naon deui? Kapan meureun bakal ngampropan? Masalah dana belakangan. Iya. Carana di kumaha? Ayo. Punten. Mangga sok karena lebat sadayana. Ya lebat sok. Langsung we cara lik di dia. Cari ya. Sok cara lik. Balik sih. Oh. Sok. Kelayan. Ke ujang ke la. Ari ujang-ujang ieu ka dieu bade naon? Ka dieu teh simkuring heula nya. Abi teh menta ilmu jang ka awewe nu disebut peletah. Aya henteu di dieu. Oh, insyaallah na ke aya. Ke heula ieu maung aki ieu hararese. Cali cicing atuh maung. Ieu teh dukun tawanan. Ucing disebut mau. Peralatan muncan. Kongkorong kompan. Gesinting mana nih mana? Aing teh buah salahan ka dieu teh kitu. Ayeuna mah keun bae da geus kagok ka dieu sugan we jeung meureun. Heueuh, urang teh melaksugan atuh nu meureun nya. Sok. Oh, poe. Cicing maung di dia bisa keluar dahar ka ditu nya aya tamu enam. Hingga sok ieu tadi kunaon nyeri hate. Heeh. Ieu kunaon ya? Oh sarua berarti nyeri hate. Maneh kunaon maneh? Isin ki aduh nyaritakeun mah. Tos terang ieu meureun aki ge. Bujang lapuk Teu terang aki mah matak naros ke kunaon gitu. Abi teh isin ki loh. Abi teh Jomblo. Ya mau mesina keluar sina mangheula milarian parab. Abi teh hoyong ukeun ayeuna mantra anu ampuh jang menangkeun awewe. Pokona ki abi teh cita-cita teh hoyong nyan pamajikan opat tina hiji pamajikan teh gaduh budak 12 ti. Goblok babaturan sia cita-citana tara balik moal aku nu kieu mah hiji ge. Nya pan abi teh ukeun mantra ka aki nya teh. Buah di Moal ieu mantra aki ge jang maneh mah moal kuateun ripuh. Aing kumaha ieu teh. Heeh. Ayeuna mah kumaha we menta masalah bayaran gampang ki. Heeh.
bayaran mah kene aki mah saikhlasna ge teu jadi masalah. Nu penting sing gede. Gratis atau ki? Eueuh gratis-gratisan. Saikhlasna tapi sing gede tah gitu. Tadi cik aki ikhlas mah keuna teh. Heuh, da kudu gede gitu ikhlas ge. Sing gede tapi ikhlas tah gitu. Turuti ka aya. Nurutan ka aki. Naon gede teh ki? Bayaranana gitu ka aki kene tong eta asal ikhlas tapi sing gede Dukun gitu. teh keur mabes lieur, gilieur. Dukun. Jadi dukun teh ieu mah barudak bolo alabatan doma. Tah. Bener. Oh, sok lah emang tuturkeun sayang. Gagak aki tadi hiber ke dia. Memeh pokona mah aki neun gagak di dia lamun are kadatangan tamu hiber teh heula. Oh, ki abi teh ningalian tadi teh nyangsang dina eta pacilingan keur mau kelauk di bawah ngabi. Mohon da tadi teh nyenak gayung ka ditu. Nyenak gayung. Piwarang nyuk cai. Oh, gitu. Berarti bangkar warah kakak Mohon kita. Ke. Ieu teh. Aki teh teu kaciri boga pamajikan ieu teh. Jadi dudukun. Kela. Teu percaya urang nih. Yo budak aki mah boga pamajikan teh aya 13. Anu 12 Awewe. awewe kabeh jang Oh, sing bisi, mikir kira ku aki ngawin lalaki Bisi we waria. Bisa kieu. urang mah teu resep ka aki ka lalaki mah mun ka budak ieu resep we. Pantos ki euy. Ah, gitu. Keuna. Jadi anu 12 ngan saukur hayalan nu jadi nama hiji Oh. Lalaki nya. kakarek nikah geus teu jadi tah eta teh nu hiji teh kitu. Jadi Tapi ki kela. urang teh jadi ngawin teh karana Tapi teh ki- boga ki- anak hiji. Abi bani naros bios. Mayos kumaha? Ari ieu kang naon? Jadi aki boga budak umur 18 tahun. Masih kena nyusun nepi ka ayeuna gitu. Oh, anu ngaranna teh pernah ngadang mah BTK lahir pada 2020 ngaranna teh Corona Abdul Covid. Oh lain, ada gerak ku aki wanggeroan. Ipin, salah Ipan. Tah, iya budak aki. Hah? Boleh apa ya kieu ngeun ki? Yo, budak aki kamari nyaritakeun awewe na loba cenah. Nya. Heeh. Awewe na teh loba. Awewena loba tapi di dot kene. Aing percaya. Loba nu ngasong-ngasong dot gitu. Oh, loba nu ngasong-ngasong. Lain loba awewe na. Matak urang ketemu kang ngobrol Ke. cicing. Matakna kudu tamat heula euy ngobrol teh. Kunaon eta kieu nanti kieu? Ieu teh Zooming ki. lain suming jadi manehna teh baru suheun. Tuh aki di parab cucuk salah. Sekalian atuh ki nu alus mah eta pentil kadu. Enggeus menang ngagorok ka jero gitu tadi ge teh matak teu pati ngomong teuing rada. Surugane boga sumut seret kumaha? Oh, bos sungut serep mah paling ge hitut di handap tak gitu. Sok Ki do aing yang kawe ya geus teu Siap. kuat ya. ayo nama ieu teh Eta akhir teh syarat ki. yang baca mantra. Oh, sok. Sok atuh daguan. Ayo nanti coba aja mau itu. Ya aki kumaha maksudna jak ribut lain. Aduh, Oh, mereka lagi. lain ngajak ribut kabesekan gitu aki teh. Bener. Itu benar ya. Jika mah Sing Kabesekan. sak deui balikan deui ka spieu. Sekali deui. Hasil aja. Bisa aneh. Bener ya. Tuh itu mah teu kabesekan. Oh. Ngeunah keneh nginum. Oh.
ngajak ribut. Ngajak ribut kieu terus Teh. Teh heula aya naon Coba, ieu? Preman pasar Aya Cibagon. naon eta disamle-samle ya teh. Garebugan mah Moal teh. kuateun ngalawan Aki mah. Pokok Aki mah jawara tuh. Ku barudak sedek ieu mah eueuh tandingan.